sangat tenang oke Pak Agus nguningakeun lugu masih wujudna iket teh nya. Cobi diperhatuskeun, direkeutkeun naon wae mamina. Mangga bagus dipayun. Tadina istilah kebiasaan di komunitas iket Sunda area Purwakarta aya anu disebat saling iket kata nabi ganti iket. Ieu hiji kamonesan aparigelan di para anggota tina nganggo iket Sunda. Mangga disakseni. Abdi bade ngangge iket barang bang semplak. Mangga diregepkeun salah sawiosna iket buhun anu sering dianggo ku urang Sunda nyaeta barang bang semplak. Aya anu nyanak iketna? Sok Lurutan. nu bade ngiringan hiji 2 tilu 4 ke payung kamu kan hiji 2 tilu 4 ke payung sok 3 ke kamu kan kurang sok ke payung anu nyana bahan ikat sok ke payung hiji payung hiji sok ngadeg 2 tilu sekedap oh di tempat ya badai teman di tempat ya mungkin ayah sesina kamu masing-masing diajari payunnya ayah nu di uningakeun ku Kang Agus badai akan badai bapak maka bapak we nya di uningakeun ku Pak Agus ieu teh wanda iket barandang semplak. Kita buka di kecilnya. Gitu. Udah anggo pernah enggak? Mangga kedua, ieu warna iket barandang semplak. Anu biasa dianggo ku para jawara silat. Kebiasaan parekos jengkol ikat buhun budaya Sunda anu di Ambon tu para sinatria upami tidak dengan parekos jengkol sinatria upami anu tadi para jawara mangga ditenang cara-caranya seperti itu. Iya warna ikat parekos jengkol. Tepuk tangan kamu Pak Agus. Aturan bagus. Selanjutnya tinggal kita parambang semplak parekos jengkol. Bulan apa? Parekos nangka. Sarung. Oleh nyangsang. Ayat 5. Mama, perhatikan abah nama. Perhatikan caranya kumaha. Bapak miharap hidup murang kali pamangkat di ayeuna cobi diusahakeun diajar ngau ikat. Upami dinten pote rebonaon? Rebo Nyunda. Ayeuna osok ngau ikat tapi anu ngeblusnya. Tah anu payun mah diajar ngau ikat anu 4. Diajar nyalira.
Ya, sanom tuh, sanom mah, atau nuhun. Saya wadah ikut bilang apa? Mana apa? Bukan sadaya apa? Apa ini mbak? Tah seperti wadah ikut bilang apa? Anu biasanya dianggap tuh. Atau nuhun apa? Makuta, Bangsa. Makuta Wangsa. Salah sawiyo anu tos diuningakeun teh paling wujud tiket anu udah urang di dunia teh